dimimitian anak kumanehanana tembung maca Al-Quran kabeladiana daek nama maca teh kalantaran kabawa kusiat situasi model bulan Ramadan kabeladiana mah teu daekeun memahami kana maca Al-Quran ikeur carita Quran beladi tuna ieu Taurat Al-Quran sarua kapan urang maca Quran teh lamun urang tamat sampai sapeting apakah hebat henteu lamun teu berubah jelema bebeja alhamdulillah bulan Ramadan makula teh bisa genep 7 kali tamat bu masyaallah alhamdulillahirabbil alamin tapi manehanana akhlakna teu berubah teu hebat emang hebat henteu alhamdulillah jadi kiai bro tas tamatan Al-Qur'an geus 7 kali tamat gula sebulan puasa masyaallah si anu mah teu tamatan-tamatan acan tolol tah jelema eta teh dilarang bugu tas tamat Quran ngomongkeun batur eta teu karasa katunyana pangaruh mun cara obat jadi mah geus kebal pangaruh sama sekali puyeng dibere bodrek tambah puyeng dibere prokol tambah puyeng dibere aspirin tambah puyeng ieu budak kudu disuntik mati pangaruh Al-Quran dibaca pangaruh kawak nanaonan tapi orang maca saayat doang haju berubah hawa kurang hebatan saayat dibaca kurang ayat Quran ngan saayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah Al-Qari'atu hari kiamat naon eta kiamat Al-Qari'atu mal-Qari'ah naon hari Qari'ah kiamat mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah nyahotan teh anjeun kana kiamat yauma yakunun nasu kal farashil mabthus poe kiamat mah eta hiji poe anu aya kaayaan jelema teh percis okos hewan-hewan anu kalalabur yauma yakunun nas manusia kal farashil mabthus seperti bangbara anu halaliber seperti hewan nu laletik halaliber seperti kupu-kupu seperti siraru kala luar tepugu arah ka mana kos gitulah bayangan kiamat balik deui urang dapat Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu ka'inil manfus gunung nu sakitu kokoh gagahna tapi dina poe kiamat baala lajur jelema hilir mudik berangkat kaler berangkat kidul tepugu arah ke kulon kawetan masyaallah kal farashil mabthus di antara manusia teh perempan aing di dinya teh ieu kiamat masyaallah balik deui Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal-'inil manfus parama ta kiamat famma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah mun jelema ditimbang amalna berat ka katuhu atuh manehanana bakal aya dina karidhoan Allah surga wa man khaffat mawazinuhu fa hawiyah lamun berat ka kenca bakal asup ngajebur ka neraka hawiyah narun hamiyah aing bakal ka neraka ya masyaallah ditapakuran mulai ngalawudu sieun ka Allah aing bisi ka neraka jam 11 kene geus ka masjid batur mah di mana kene jam 11 beurang deuk lohor geus ka masjid pas batur daratangnya na hees
ku getol-getol eta rada tapakur balik deui nya maca Quran ge eta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار hamiyah sedih ngalengit sadaqallahul adzim kadang teu nyampe dibaca negingan al-qari'atu mal qari'ah doa tapi asup ka jero hati saminggu sabulan tapi berubah salat tampi nyana terus sedekahna pohara asa endek kiamat asa isuk jadi mimitian kiamat mah urang pae mantak Tuan Syekh Abdul Qadir ditanya ku salah sahiji muridna iraha kiamat Tuan maksud murid mah nyaho tanda-tanda kiamat sakali tengah jawab Tuan Syekh hari kiamat iraha sih tengah jawab katilu kali Tuan hari kiamat iraha nu sabaraha tereh apa angel kan Tuan Syekh ulah nanya kiamat bagus jelas bakal di Al-Quran ngejelaskan sia-sia bakal manggihan kiamat moal kebal deui sebab kiamat urang mah paeh sia kiamat karana tuh nanya deui nya nu getar-getar kieu bae mangganing Tuan saya basal geus ngomong bae kan sakecap nyata sia moal kebal deui bakal ngarasaan kiamat jelema mah dimimitian teh paeh eta kiamat mantak diceritakan kiamat dahsyat teh jelema teh mung paeh ngaler hidul ngetan ngulon eta teh kulantaran nyalamatkeun diri mung paeh mah teh kudu kiamat isuk pagi toge sia bakal paeh eta kiamat wah bener atuh geus sih urang ulah menceritakeun kiamat nu itu teh jelas seperti yakin ngan waya dijelaskeun mah jelaskeun bae dina Al-Qur'an ngan ieu urang menghadapi paeh eta geus mulai kiamat atuh jah kiamat mah lain ku paeh bae urang nyandung aja caritakeun ku kuno kolot ya teh kiamat sugul sarua teh kiamat kanu ngoran teh kanu kolot henteu padahal imahnyana na ngabangunnyana enggan kolot sieun tungtung es di WC itu kiamat sugul karana kiamat masyaallah nah bandingkeun jeung nu maca Quran satamatan sapeuting bandingkeun jeung nu maca Quran saminggu sakali tamat bandingkeun jeung sabulan puasa 7-8 aya nu 10 kali tamat tapi teu berubah dirina jeung nu maca surat Al-Qari'ah tapi berubah ieu nu hebat nu maca Qur'anna ngan sasurat atawa saayat loba wali Allah maca Quran tilok tara rahmatnya nama saayat maca Quran anu nyentuh ka jero hati nyentuh asal dibaca bae surat eta masyaallah leuleus hate nu mantak surat sabihis dibacakeun kita dibaca dina poe Jumaah malam Jumaah lantaran di dinya teh aya nilai-nilai neraka سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت eta kapan lain lalaga masyaallah summa la yamutu alayya sanukruka fala tansa illa masyaallah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yunsiku lis-safati inna fa'at dzikra sayadhakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra summa la yamutu fiha jelema bakal asup ka neraka teu paeh ya Allah wa yatajannabuhal ashqa jelema nu cilaka nu di duniana teu make aturan Al-Qur'anul Karim kumaha cak nyana bae mabok terus zina terus maling terus kumaha cak nyana bae hak-hak batur teu dibikeun ka bogaana kumaha cak nyana bae asqa wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan narul kubra bakal diasupkeun ka neraka nu pohara jasa hak
hak batur dipaling kunyana, hak batur cokot kunyana, hak batur dikuasai ku manehanana. Teu kudu make aturan Al-Qur'anul Karim. Wa yatajannabuhal asqal ladzi yaslan al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Di jero neraka disebut paeh henteu disebut hirup henteu. Ieu bakalna tah balik deui nya macana masyaallah Karim. Tapi haju berubah jana. Horenganan lain nu aing ieu motor teh nu batur bikeun lah ka nu bogana, horenganan lain nu aing ieu sepeda teh horeng nu batur bikeun ka nu bogana, jarempan aing ka di akhirat wa yatajannabu al-asqal ladzi yaslan naral kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka. Tapi jelema nu bersih mah bahagia nikmat. Aing ge hayang kanu nyebrang ka ayat mu eta tah qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa illa hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah berubahnya aing daripada ka neraka minta hampura ka jelema nu pernah dizalim, minta hampura ka nu pernah dicatut ku manehanana. Moal kebal aing hirup di alam dunia. Maca surat Sabihis teh jadi berubah. Baca deui ku nyana, baca deui makin berubah makin berubah. Nyana maca surat Sabihis saayat atawa sasurat bandingkeun jeung nu talar Quran tapi teu make mendingan si eta. Quran katalar dibaca ku nyana tapi terus bae duit nu lain hakna dileglegan, bahkan zalim ka batur ngomongkeun batur bandingkeun jeung nu teu talar boro-boro talar maca ge kudu make Al-Qur'an lalauna tapi berubah maning ieu timbul bae kasombongan bae mah teu talar turang kula geus dikunyem-kunyem bae talar tapi teu berubah si ieu mah ngarasa aing boro-boro talar tapi berubah tak dumantak loba kiai baru bisa dalil tapi tidak berubah kasombongan nana. Hei jelema bodoh ngaji ka dieu haji berubah maning ieu di lembur nus kaya raya teu daek mere ka masjid tapi barang nu bodoh mah nu bodoh ji horenganan bakal paeh itu mah pinter kaya dinyana tapi teu daek mere ka masjid ieu mah boga saaya-ayana lah aing mah boga duit 5 juta dibikeun bae ka masjid besi isuk paeh. Hajung ke dahar mah kumaha Allah bae lah ja Allah ge ngurusan aing ja aing keur orok teh teu usah jadi bere dahar bae. Tah eta kayakinan luhur teh berarti. Weh luhur tah. Orok teh usaha sugan kacaritakeun orok boga pabrik cinggu ja henteu. Orok ge ja keuseuh teh aya anu tani sugan tani hektaran ja henteu tapi ja dahar bae manehanana aing lah deuk rupaan ka orok bae lah. Engke ge meureun aya geus dibikeun eta mah ka masjid. Kayakinanna luhur jasa tamata. Parah tah. Hebat. Wa in zadala toro cak Kanjeng Nabi mun tambah keyakinan hiber jelema mah ji dibandingkeun jeung jelema boga puluhan juta heuy ka masjid tuh deuk ngecor kayak mah pandeuri kerami kayak mah pandeuri entah tuh hade kadinya tuh musyawarah tuh hadir lah kudu musyawarah paling urusan donatur paling mah geus engke mah hasil lah bae informasikeun ku sia ka aing aing mah lamun ka ditu pan mere salah teu mere salah aing mah geus paling mah geus ditu terus bae ku sia tuh eta nu sarugi mah eta naon eta maca Quran mah terus bae di imah bahkan satamatan tapi aya pembangunan masjid teu peduli eueuh nanaonan dibandingkeun jeung tah nu maca Quran wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kalu mawazanuhum yukhsirun. Wow, haju langsung berubah dagangna manehna diperbaiki dan usahana diperbaiki lantaran rempan dibaca de wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Terus dibaca berubah ngan eta bae nu dibaca tapi perubahanna pohara bandingkeun jeung tamat di Al-Qur'an perubahan naon awewe maca Quran tamat di tapi teu nawaran nyandung naonan maning nu saayat aya jelema macangan sayat bang fangkihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba' tuh dibaca deui ku jana baca deui jana haju ngadeukeutan salakina ka
dengekeun ayat ieu ka ieu geus kakatnya hoy Pangkihu ma tobalakum maka kuduna dari kamarane kabeh maka awewe tobalakum anu kakaresep masna dek siring 2 mangga wasulasa siring 3 mangga waruba dek siring 4 mangga jaca kula mah ieu kakak kunaon teu daek ngamalkeun ayat ieu ih kak atuh amalkeun aduh ieu mah dakwah teu kudu jauh-jauh eta ngadakwahan salaki geus kitu bage isuk-isuk geura dakwahan deui sore-sore dakwahan kan kira ngamalkeun ayat eta ka asana kiamat ujianna keur panas ge jaledeg sing jelger tah saayat tapi bermakna berfaedah tamat Quran tapi teu bermakna teu berfaedah eueuh naon dia maksud baca Quran teh di jero Al-Quran teh aya nyaritakeun sabar aya nyaritakeun zuhud aya nyaritakeun qanaah aya nyaritakeun tentang kitu bangkawarna kafir nyaritakeun munafik nyaritakeun jelema nu nuturkeun Al-Quran nyaritakeun jelema anu ridho jasa di pangeranan ku Allah nyaritakeun tentang sekitar kehidupan tauhid budaya sosial dan lain sebagainya etalah Al-Quranul Karim hajunyana dibaca Quran tapi teu dilaksanakeun kus pamarentah urang dibaca Quran tapi teu pernah dilaksanakeun eueuh naon naonan saayat baca tapi ayat dampakna iya nu mantep deres tak kiai cenah emang kula ge tilok tamat kula ge alhamdulillah sih tilok tamat oh sok ditapakuran tilok deui teu siapa pamustungan tamat henteu tapakur henteu iyalah wa iyyahu kullu ayatin la yu'minu biha ningali setiap-tiap ayat tetap iman wa iyyahu sabila rusdi lamun manehana ningali kana jalan pituduh la yatakhiduhu sabila wa iyyahu sabila wa yatakhiduhu sabila lamun manehana ningali kana jalan-jalan lacut jalan-jalan sasariat takhiduhu sabila malah ngana ngambah kana jalan ieu ketika ya jelema nyaritakeun tentang depositonya na kabita ketika manehanana nyaritakeun tentang kitu bang nyana kabita nyokotlah ketika nyaritakeun tentang korupsi berjamaahnya ngalaksanakeun ketika tentang aya awewe anu jualan anu nyewa-nyewakeun nyana coba-coba jadi jalan-jalan ghaimah ditempuh ku nyana wa iyyahu sabilal ghayy yattakhiduhu sabila baheula umat Kangjeng Nabi Musa ketika maca kitab Taurat tenggaling seseti ketika acan ketika nyaritakeun jalan kalurusan kebenaran pituduh tenggaling seseti ketika acan ketika nyaritakeun tentang jalan-jalan kejahatan yattakhidhu sabila nyana nyokot jalan ieu percis ayeuna percis jasa bejakeun Al-Qur'anul Karim tentang jelema nu bakal ancup ka neraka teu ketika nyaritakeun tentang kemewahan dunia goy zina mabok korupsi lah yatakhiduhu sabila jangan nyokot jalan ieu kunaon ieu zalika bi'annahum kazzabu biayatina wa kanu anha ghafilin ieu pengkol-pengkolan mengkol keunana Gusti Allah ka jelema-jelema nu teu make kana kitab Taurat bi annahum kazzabu bi ayatina memang jelema eta teh ngabohongkeun ka ayat-ayat kaulan wagung khusus kana kitab Taurat wa kanu anha ghafilin jeung aya lae teh jelema teh poho terhadap ayat-ayat Taurat seakan-akan jelema teh kos nu poho padahal mah nyana ngadenge padahal mah nyaho ngan teu make anggap jelema poho kos kitu teh sarua ka Al-Qur'an ngadenge nyana nyaho nyana tapi teu make anggap jelema poho gopil kumaha bakalna itu jelema nu ngabohongkeun kana kitab Taurat walladzina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal tujzauna illa ma kanu ya'malun
ari jelema nu ngabohongkeun kana ayat-ayat kaulayan kitab Taurat jeung ngabohongkeun kana kapanggihna akhirat disangka teh moal bakal diudangkeun deui bakal moal kapanggih jeung Gusti Allah eta teh jelema nu ngabohongkeun kana kitab Taurat ngabohongkeun kana kapanggih jaga di akhirat habitat amalum sia-sia pagaweanna naon nu kunyana dipegawe waktu keur di dunia nyana pernah nyeun kahadean silaturahmi ka dulur-dulurna nyana pernah nyeun kahadean sedekah nyana nyeun kahadean hibah-hibah dan lain sebagainya babantu-babantu dan lain sebagainya urusan-urusan di dunia peduli terhadap kemanusiaan peduli terhadap kesosialan nyana teu iman habitat a'maluhum sia-sia pagawe sarua kuari hal yujzauna teu aya balasan jelema nu model kitu illa ma kanu ya'malun balasanana eueuh deui kecuali pagawean nu kunyana dipigawe di dunia ngabohongkeun ka Taurat bakal disiksa jaga di dunia maksiat bakal disiksa pagawean-pagawean ngabohongkeun kana kitab Taurat pagawean-pagawean maksiat teu nurut kana aturan Taurat iyalah nu bakal keuna balasan ka manehanana sarua kuari ge nu kuari teu daek nurut kana Al-Qur'anul Karim eueuh deui balasan kecuali pagaweannya na waktu di dunia teu bake kana Al-Qur'an eta bakal dibales ku Gusti Allah jangan ngabalieur tidak Al-Quranul Karim bakal dibalas ku Gusti Allah dengan tidak menerapkannya Al-Quranul Karim di urang atau urang teu make kana Al-Quran bakal dibalas ku Gusti Allah emang mau dibalas nyana kuari geus dedekeun ngadenge lah cenah capek emang ngadengekeun segala judi haram segala zina haram lah geus jararah jasa teh kos kitu paja Allah mah gopur baharoim budak pohara nyedekeun ka Allah gopur aing ya tuh lain kamu dulu kos gitu ya aing nyeun aturan-aturanana tak ieu urang keluar tidak aturan cilaka nah lamun baheula model kos kadari itu bakal disiksa ku Gusti Allah penurut kana kitu kitab Taurat nu dibawa ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ti Gusti Allah atuh sarua bae ayeuna ge kitab Al-Quran anu dikembangkeun didakwakeun ku Kangjeng Nabi urang kemudian urang teu make ieu ge sarua hal yujzauna illa ma kanu ya'malun eueuh deui balasan bagi jelema anu ke di duniana anti kana Al-Quran kecuali naon nu kunyana dipigawe karasa kuari mah lolos engke bakal karasa mentak salametkeun awak urang eueuh nu bisa jalametkeun ka awak urang kecuali urang mulai kiwari urang teh rada lempeng-lempeng rada lempengkeun numantak aya maulidan supaya nyaho ka Kangjeng numantak aya haolan para aulia Allah supaya nyaho orang-orang brilian munggu Allah jelema nu geus bisa komunikasi jeung Allah jelema nu dibere impian-impian ku Gusti Allah nage impian anu mararodel numantak aya haol para ulama etalah nu negeran nagara negeran umat saeutik urang supaya terbersih teh urang oh kiai oh haol wali oh haol kangjeng mulai hate urang teh kangjeng teh saha ulama teh saha wali teh saha geus ulah nalikeun bidah-bidahna da penting manfaat aja urang mulai anggeus da ieu bidah itu bidah muludan bidah haolan bidah dan lain sebagainya giliran Agustus mah teu ngabidahkeun eta tahun baru manya tengah bidahkeun malah nyana termasuk di jerona mun aya jelema ngabidah bidah wali aju nyana kamari milu tahun baruan petasan jeung bajong-bajongna mun nyana dijegur-jegurkeun geus bawakeun rantai jelema kos kitu rantai taekeun ka tanggal kalapa geus beres eta sia kitu cenah titah kuki uci aing baru katempuhan mah itu nggak bidah-bidahkeun geus urang mah terus bae kajen dibidahkeun ge malah mah kurang ledek kurang bae di mana ada muludan bidah nih pisang nih mantep nih pisang nih ya lu liatin dah lah udah
soal ceramahnya mah kipudoli nggak usah diutarain, yang penting pisangnya nih sanpres. Wow, caknya nak lu bidah juga enak dimakannya kenyang. Gua nggak kasih lu. Masih ada berapa situ? Nah, nanyain lu ya. Ledek urang. Mun anu ngabidahkeun ledek urang. Malah madahar di hareupeunnya nih ada semur nih. Semur bidah itu haram, biarin. Pokoknya mah ini ada manfaatnya di sini, ada sholawat Kanjeng Nabi, yang Nabi salam di sini nih. Iya, ada yang Nabi salam alaika Rasul salam alaika, kalau dimakan kenyang ini. Iya, ada yang Nabi salamnya di sini nih. Oh, ntar hati jadi terang. Bidah lu, haram lu. Biarin bidah-bidah juga lu, gua mau makan di depan lu. Ini gua jotos lagi lu. Yo, parangsanya. Aduh, eta ya parangsanya. Sebelon tuh Melayu tolol. La hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Ieu naon kurang dipigawe bakal kapanggih balesanana. Jaza biqadril amal, balasan kumaha amalna. Amal bagus, jaza bagus. Amal jorek, jaza jorek. Bagus loba, jaza loba. Jorek deui urang gede, jorena gede deui jazaana. Nu mantap, mumpung kuari urang masih dibere umur ku Gusti Allah, dibere sehat, yuk urang pake neangan pijazaeun beramal bagus engke masing-masing. Begitu urang di akhirat kapanggih ku urang, masyaallah. Ngintil-ngintil urang amal urang teh bisa pisah ti urang, ngintil-ngintil nu jore ngintil-ngintil nu bagus ngintil-ngintil urang babarengan jeung tatangga urang sia eta amal sia jore amat nyaho ku aing ditah idit ke teu daek idit cenah tuh nu aing mah adalah kasep kan geus urang teh begitu endek ditimbang ge pede sebab dibarengan ku nu kasep beh atuh tenang Kangjeng Nabi ge geus nyahoeun ya dah timbang langsung geus kadeuleuh kasep. Nah ieu nu bermasalah ieu. Hideung amat sih amal. Aduh, ya bau ya amal ieu, masyaallah tah. Makaning mimilu kan jeung urang isin amat urang. Ti miti hudang ti kubur amal eta makan milu bae. Asup ka jero kubur milu, hudang ti kubur milu. Ya Allah ya Rabbi. Mun di dinya aya judian, aya mabokan, aya zinahan, aya korupsian. Betapa isina urang ketika urang hudang ti kubur berangkat ka masar eta mimilu bae. Ulal elel bae. Ulah lelel kikiran gana di luhureun pundak urang. Sia ulah kikitu aja aing di sini. Neraka jahanam. Ulah kitu pan aing geus jadi haji jahanam. Sia. Isi teh gararisi biasa. Masyaallah. Mantak wali tenang di akhiratna. Nyuhan, saya kira terus jangan begitu. Istirahat. Sebab naon? Geus boga nu kasep tenang. Nyana manggis indah jasa geus kasep. Aya ka santrina atawa anu deukeut ka kiai anu kasep anu kiai mah santrina mah anu deukeut jore. Ngadeuketan meureun mental syafaat bareng gitu kan. Sana lu. Sana dulu lu bareng-bareng ngeriung sekarang enggak ada. Sono lu. Bau tuh amal kamu bau. Ih cenah teu kula mah hayang ngomong teu bisa. Henteu kula moal ini. Aduh kiai katempuhan tungtung mah didinya. Nya nyekelan kiai bae terus baiknya. Saya nyekelan gak di dia waktu ditimbang mah moal bisa tetep aing nyekelan bae kiai ka surga aing milu bae. Emangna teu naik angkot. Aturan negara jeung agama ngahiji kitabna hiji-hiji kene Al-Qur'an. Di negara demokrasi mah ketika urang nyaritakeun negara make kahuk tuh sia maju nganyalkeun ka aing kahuk. Lamun urang diceritakeun agama tergantung agamana. Urang itu Islam buka Al-Qur'an, buka Bukhari. Kristen buka Injil. Itu Buddha buka boga kitab udah masing-masing. Nah gitu di negara demokrasi mah. Jadi agama diurus ku masing-masing. Masalah guys, jangan mengkoski kekayaanana. Hari endek hayu orang robah make negara Islam ngan perang. Pasti nu ieu paraeh ke diteruskeun ku anak urang. Urang paraeh. Sabilillah sorga. Sorga urang mah sorga paraeh be ngan neruskeun anak urang.
Hadir beduk negara Islam. DPR nu kuari parehan deg 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 deg. DPR deg 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 ganti kuari. Siap perang jeung Amerika los. Teu siap berarti tetap kurang demokrasi make aturan kafir. Geus lain saaturan-aturanana nu mantaknya mempertahankan negara demokrasi, aya kauntungan-kauntungan nu kudu disedot kunyana. Aya anu terketahui, aya anu tidak terketahui. Minta kula teu betah jadi presiden kos kitu. Nah, aya aturan-aturanana. Presiden naon cenah kieu? Lalu ngomong lah pokona pernah jadi presiden. Koang-koang. Ih, gara-gara urang teh kos kitu tah. Nu madak hayang meraup keuntungan terus Amerika teh melalui demokrasi. Irak didemokrasikan hayang nyedot keuntungan. Mesir didemokrasikan hayang nyedot keuntungan. Syria didemokrasikan hayang nyedot keuntungan. Hayang nyana teh hayang aya keuntungan dirinya. Teu naon malih teu demokrasi ge model Arab Wahabi asal maneh leuwih tibatan didemokrasikeun sedot keuntunganana. Negara nu tandus Amerika tapi sanggup nyen kapal termewah di dunia. Negara tandus di dunia Amerika. Oh, dander di Amerika mah eueuh. Terjadi melak dander terjadi. Asnawi harita ke Amerika tani terjadi si Asnawi di dia. Waduh. Melakui terjadi di Amerika. Tandus. Tetapi mobil mewah buatan Amerika, kapal buatan Amerika, nuklir buatan Amerika, modalnya di mana? Sedot di negara-negara anu ditumpahkeun punya. Termasuk negara urang. Siap urang kos gitu terus. Henteu siap mikir. Memantak di Syria ku hari Amerika kebingungan. Naon sebabna? Sebab ieu jelemana eueuh nu bisa diteundeun di dinya. Nu mantak anu diperkirakan setahun 2 tahun cek Amerika 10 tahun. Kok bisa kau tuh hese dengan jelema anu dipercaya ku Amerika jang supaya kepercayaan Amerika berarti jago teh Syria. Berarti jago eta. Aya jelema tah horenganan milu ka negara. Pecat. Aya deui jelema dianggap hebat ieu. Pasti bisa membawa atas mereka. Ya, ternyata nyana biling ka ditu ka negarana. Hese mantak 10 tahun. Nek didik heula jelema sanggup kos kitu tah negara kafir mah. Nu kuduna Islam kos kitu ku ari kafir. Nu kuduna mah urang teh ka negara kafir kos kitu ku ari mah urang dikitu-kitu ku kafir. Sanggup sia terus. Teu sanggup eureun. Eureun hirupna. Ieu keur carita negara supaya nyaho kos kitulah keberadaan negara urang. Mantak calon presiden ge nu dipercaya ku Amerika. Suryani, sia, izing dia aing percaya ka sia. Oh, abdi mah cenah geus bentek di Indonesia mah. Jokowi, ya, siap deh. Hah? Atuh abdi mah kumaha bae, kumaha nu di luhurna inohong abdi. Saha si inohongna? Megawati. Ayo, ka dieu. Cak Megawati, di ais kieu cenah, di ais. Nongol be huluna, tolol. Aduh, terlepas di kos gitu terus baik diolah saha. Sedangkan teknis-teknisnya masya Allah, orang menyeritakan negara muringkak bulu panas, tungtungna ngalamun, nu encan kawin bakal nambung kawin. Nyeritakan negara mah gitu, nu geus kawin bakal hayang kawin deui. Capek lu mantak mahasiswa dari sundut demo mahasiswa demo sebab naon keur menggebu hatina ingin ada perubahan berarti di negara. Nah, kamari jeung undang-undang rancangan anak waduh kapan awas ya ayo awas kos kitu di negara demokrasi mantak nu nyahoeun mah maning di kerajaan deui mantep. Urang lepas di Amerika, urang jadi kerajaan-kerajaan kayak gitu, kerajaan Banten, Cikande, Serang, Cikupa, Pasar Kemis. Wah, engke bakal loba raja-raja engke. Haji Pendi jadi raja.
ngan moal di perangan ku sasage aja pendi mah moal emang kunaon moal kebel ge paeh ieu kada paeh wajar bae teh teu di perangan teh mah jauh isa ge geus kajembut-jembut teh bolak-balik cerita negara bolak-balik hese teu kapanggi-panggi urang kieu bae terus urang ke kerajaan deui ribut engke loba raja baheula ge geus perang coba-coba tuh make aturan Al-Qur'anul Karim langsung urang perang jeung Amerika moal eureun terus cara Taliban dia teu boga negara perang terus mentak Masya Allah istimewa teh Taliban terus bae kok di urang mah henteu sih ieu teu aya minat perang saha nu ngadidikna aja kudu aya pendidikan di Iran mah di Irak asal deuk asup SD bae ka ditu diomong ya kita siap tempur dengan kafir masuk SD dibere ayat-ayat perang kakarak SD doang geus dibere ayat-ayat perang dicoba kunyana keluar SD beta kelas 1 ke geus ninju baturan diet iya kunaon gitu percobaan ayat perang diet di urang mah ye di urang anu rada deres teh cisoka doang cisoka jadi nyana sok daek urad wirid jang peureup gitu iya ngan lain pakai perang jeung kafir jeung babaturanana tuntuna ustad jeung ustad gelut aya keur carita negara nu mantak Mesir teu eureun bablah mah encan aya jelema kepercayaan Amerika aju di dituna embung deui percaya ka Amerika teger jadi lo urang caritakeun Mesir perang we teger Irak emang geus aya jelema Amerika di Irak encan aya cek urang Irak sajengkal ku aing kudu dipikeun ka Amerika heula aya mah aya bae orang Amerika awas lengah bacok sia ku aing ya emang kumaha gitu ye batak tala leger sebab boga sejarah kan cenah macaan sejarah tiba heula negara urang teh negara terkuat negara urang teh sempet jadi adidaya baheula cekira negara urang teh negara tertua di dunia masa harus kalah oleh Amerika tidak bisa nyana dididik ngan berita nu ka urang na bae disaleweng-salewengkeun sebab nu boga sumber beritana kan Yahudi aja urang maca ngan seukur pos kota doang eta teh tadi gorong-gorong di depan desa Kutabumi macet maca anu kos kitu we bodoh bos ya ieu cerita negara teh kos kitu bari lalagaan supaya ngerti dek naon ieu maksudna aya pemilihan umum dek naon ieu pemilihan presiden dek ngalangsungkeun nu kos kumaha ieu mesti nyaho urang teh sebagai warga negara Indonesia hayang aing boga pemimpin dek dibawa ka mana ieu negara aing nya sia dek mimpin aing je lamun sia dek mimpin aing gelut heula sia jeung aing kudu da kos kitu hitung-tungna beban urang jeung calon presiden gelut beblon teh maksudna lain kitu nyaan sia dek mawa aing ieu teh negara lain sia nu kami kabehan menang rebut di Belanda baheula menang bapak kolot kurang taruhanna nyawa sia gua tinggal geunahna doang nek dibaka mana ya negara aing aset beak ku sia ye Soekarno mealian sia ngajualan ayo dek kumaha deh ayo aja itu ge lain turunan Soekarno tetep ngajual nu itu ngajual ih presiden nu kieu dek jujualan deui apa naon kudu nyaho nya aya hayang asli nama cerita negara mah ka imah tetep mau sapi kos gitulah cerita kan dikawanakeun di negara pertahankan demokrasi aturan demokrasi nu baheulana kos kumaha kieu apa lain tanyakeun coba ka Depang tanyakeun ka MUI peran MUI di Indonesia sebagai naon sebab naon di Mesir mah aya Al Azhar lamun di Iran mah aya itu ayatullah Khomeini ayatullah etala anu nentukeun maju mundurna negara ayatullah di Irak eta adalah aya mufti maju mundurna tergantung mufti termasuk Mesir Al Azhar maju mundurna negara adalah Al Azhar di Indonesia maju mundurna negara MUI baheula teh
beneran temui main henteu di negara kuari di perbandingkan atuh nu mantak Al Azhar main terus kuari lain letik-letik peran di dunia Al Azhar teh lantaran keputusan maju mundurna negara terletak di pundak Al Azhar pemerintah teh ngangsongkeun bagaimana musyawarah dikaji ya siap tidak usah Iran Ayatullah Irak Mufti Indonesia maksudnya supaya nyawa sih aturannya kos gitu baheula tak perjanjian anak di Bogor mamu izina di Cikupa sarua atuh ngadeukeutan meureun ka mau bejakeun aduh Haji Pendi jawabanmu jahe di pebawan kunya atuh teh rahasia bae meureun jerona mu Allah wala urang teu nyaho ieu jabejan aja dibalikeun ka Lampung pan eta meureun kasus mana gitu ge lalaunan tah carita negara lalaunan tapi eta dasarna kos gitu supaya nyaho heula deuk saha nu ngadidik negara urang ai henteu nyaho mah ulah nyaritakeun rukun wudu bae babari rukun wudu mah genap nomor kahiji hulu nomor kedua suku kan ngacak itu biasa Ki Golkar mah ngacak kabeh itu make tartib guys lah jadi acak-acak rukun salat sabaraha cenah Kiai kumaha hayangna sia lain kitu tuh sing puguh heuh ieu kumaha hayangna stok di loba di aing tuh sing puguh lah henteu mah kumaha hayangna sia merena letik 13 merena ada gede 18 merena pohara 24 kuma merena sia kai ayo dek hayang sabaraha sia jadi ondo kos gitu heran aing mah rukun wudu bisa rukun salat bisa tasawuf na make manehanana urusan negara pan urang cicing di negara masa teu peduli atuh urang teh cicing di negara dideuleuh ku urang maju mundurna kan terletak di pundak rakyat negara teh mata ulah salah milih pamimpin nah ai kitu mah cenah Kiai kula nungguan Kiai bae oke guys tenang kayak di bejaan kula sapi tetep tah Kangjeng Nabi teh minta kepada inuh pemimpin kufar saksi andai kata ya ulang ilu aja Muhammad lantaran nyana ngabohongkeun ka ayat teu percaya kana akhirat ulah milu jeung duka itu maneh bae itu bae ulah hiji Masya Allah Al-Quran tegas kuarikul Muhammad bejakeun ku anjeun ta'alau teh maksudna mah ngagerokeun ngan ngagerokeunana nu ngagerokeun di luhur nu digerokeunna di handap eta ta'alau heuy yo ka dieu yo nyanana di luhur gunung misalnya di Gunung Santri gitu jelema di handap woi ka dieu yo asalna ta'alau mah nu ngagerokeunna di luhur nu digerokeunna di handap yo ka dieu yo kula di dieu hei ka dieu dek naon dek di balik penerangan asli nama kos kitu tapi nu dimaksud di dieu mah lain kitu nu penting mah ieu ngagerokeun dek di luhur dek di handap kok di handap si make perjalanan di luhur anggap jelema du di handap teh jelema bidu nyawa si bidu jadi bidug teh geus teu ngadengen naon teu deuleun naon bidug ngaranna aya pitek los cicing bae laleur los cicing bae bidug ngaranna eta katirisan tilok make baju bidug ngaranna eta kapanasan make jaket tilu rakep bidug eta nu kos kitu ngaranna eta tah jelema bidug tah eta gerokeun tah nu kos kitu tah seakan-akan nyana teh di handap urang nu ngagerokeun di luhur ku sebab bidug teu ngadenge. Nah iya ge sarua ta'alau kadar ieu cek Kangjeng Nabi hei kafir kadar ieu seakan-akan nanya kapan eta kafir teh mah deuk naraon ieu kami kadinya teh dipanggil oh nu
mantak dipanggil teh atslu ma harrama rabbukum alaikum. Kaulah bakal nyebutan macakeun hukum-hukum anu diharamkeun ku pangeran aranjeun kabeh. Maneh teh ngomong nang di pangeran. Yo, aya hukum keputusan ti pangeran. Ieu nu bakal dicaritakeun ieu. Dengekeun. Aya sabaraha Ahmad? Aya 9 bakalna. 5 jelas. Nu 4 samar. 5 jelas, 4 samar. Dijian di 2 ayat. Si coba kumaha man? Cek Abu Jahal, kami hayang ngadengekeun instruksi ti pangeran. Ya, dengekeun nya. Mana? Nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a. Allah ngainstruksikeun ka aranjeun kabeh dengekeun ku cili maraneh kabeh nu 5 perkara nu jelas teh. Nomor kahiji ulah sok ngamusikeun ka Gusti Allah saeutik ge ulah aya syirik. Oh, sugan teh naon mah? Siapa nyinggung aing teman-teman. Ulah aya ngamusyrik-musyrik. Kok bisa kos gitu sih man kunaon eta cek pangeran kieu cek pangeran neuk pangeran mah ka Allah bae ulah sok make Uza Manat Lata kan ka pangeran mah teu kadeuleu cek yana gaib pangeran mah kami ge percaya aya pangeran teh ngan atukan urang kulantaran gaib hese geus bae make nu aya heula nu kadeuleu ieu teh pangeran tuturunan kapan ti karuhun urang kadeuleu atuh tinggal disuguh bae. Justru etalah instruksi ti Gusti Allah nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a ulah musyrik. Nomor kedua wa bil walidaini ihsana ay ahsinu bil walidaini ihsana. Nikmat nu panggedena iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak dijieun nomor hiji alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kedua kanikmatan teh ayana urang diayakeunna urang hakikatna ku Gusti Allah tetapi melalui hikmah sabab meunang indung bapa urang. Bayangkeun ku otak urang coba cek Kangjeng Nabi urang ti eueuh aya menang hikmah bapak urang totoker tengah peuting nandean indung paparahuannya beres di kelebu sorry sia gimana nu ti kelebu tah beres ngandung apan eta mamawa maneh 8 bulan galibna bayangkeun kota naik kana puyeng naik kana ceuli tarorek naik kana irung naik kana bibir teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cak nyana neuleuh buah ngora cak nyana pasti ngeunah neuleuh cau ngora pasti cak nyana ngeunah neuleuh jambu ngora pasti ceknya nangeunah neuleuh tai ngora pasti ngeunah masa nu ngora-ngora lah eta kan diicip-icip kunaon eta aya manehan kan di jero terus 3 bulan 4 bulan rada deres mulai rada ngeunah deui dahar deka mamada ge make diperhitungkeun moalah lantaran ieu keur hamil ieu keur ngandung pan eta di jero beuteung keneh geus deudeuh indung teh di kondangan kayak itu ulah lah cek bapana emang kunaon gitu ulah ibadah deket ya ulah deket ge emang kunaon gitu besi kuku mah meureun di jero anak lain emang kumaha teu bagus kadeuleuna kunaon gitu lantaran di deuleu dihareup sakumaha jelema anu melendang deuleu di tukang gitu bagus na nu jelas pan lain gitu nu jelas mah lain gitu deudeuh ka anak besi kaganggu dek nginum ieu ulah lantaran besi mabok di jero dek ngadahar ieu ulah besi mabok di jero
ndek sare ndek naon ge masih diperhitungkeun di jero beuteung kene geus diperhitungkeun ku indungna. Masyaallah mulai ku hari ke-9 bulan geus siap-siap dek ngalahirkeun antara dua pae hirup jihad jana ya Allah ya Rabbi embung disesar lantaran aya lawang nu khusus nu mantak embung disesar lainna naon mahal 12 juta sedangkan ieu kan kemampuanna ngan saukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu disesar bae zalim dokter nu mesti ulah disesar mah haram disesar sebab nyesar mah ngarusak alamun geus mesti terakhir kakara tuh masalah lawangna teu bisa teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas sebab waktu asupna meleutik kunaon keluar jadi gede. Nah iya melebihi kapasitas tapi kakawasan Allah ja keluar bae keluar bae nu asup mimiti leutik keluar gede masalah masalah teh pokok suruh jadi pikiran ulah urusan kakawasan Allah tambah warinya ngabeten ngaheujeun borosot alhamdulillah anak aya langsung kunyana dipandian kumaha dukun dan semedi susuan teu meunang aya nyamuk teu meunang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung teh pikir kotak coba aduh langsung nyusu langsung nyusu menang sababaraha peuting mah 2 nu nyusuna seuris ya mah heran aing mah nu hiji orok nu kumisan teh mah Pak eta masyaallah nu pamalingan si euneun teh ya cek pamalingan budak eta mah nu nyusu kumisan orok na bae kumisan komo bapana budak bayangkeun indung masyaallah terus beki gede beki dedeh beki nyaah beki gede kuari terus bae diisangan dipandian waduh eta indung ya Allah ya Rabb bapana neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah bayangkeun indung bapak emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi nah kuari geus mulai leng-leng kokorondangan dan lain sebagainya tetep mana sing ade budak beusi kahau sing ade eta kan ku dedeh ka anak sing ade konsian emang kunaon itu di tukang empang pan kayak ngajibur ka empang deui kajenting bapana ka empang asa ulah budak tolol teh indungna deui ngomong emang kunaon gitu mongan nah pasti aya nanaon ye pasti aya nanaon ye sekali dia coba ngomong dah budak mah ulah ka empang ai bapana kajeun kena ngajebur nah emang kunaon gitu tilok balik berarti nyandung ya bebeja keur nyandung di mana ya palalaki bebeja nyandung atuh meureun mun bebeja teu diizinan sih di mana ya nginian ngomongna atuh lakos ditu nu tenang atuh ngomong sok kitu mah tenang lo budak hese ngomong jeung nyandung mah teu kaharti kitu ku urang aduh lamun hayang nyaho jati diri urang nyandung coba ge hayang nyaho jati diri urang nu asli nyandung beres nyandung mulai guys tuh deuleu setan datang nyaho asli da urang setan berarti padahal eta kiai tetep ku pamajikan di setan-setan tuh setan datang tuh eta hayang nyaho asli da urang cangkilan kiai di setan-setan ku pamajikan atuh komo tukang karung mah bae juri geledegan aduh geus teu kuat pokona karo jandung bagus di setan-setan di juri-juri kurang asli na urang kanyahoan ku ari oh berarti aing setan maleureun ngomong mah maleureun 3 bacem hiji jeung nu dicandung moal aya anggeus-anggeusna ti isuk datang ka sore datang ka isuk ge moal putus nomor kadua nu susah nyana nyaritakeun ka susah moal anggeus-anggeus nomor katilu nu gede hutang moal anggeus-anggeus moal aya anggeus paek bae eta geus
Nah ini Allah tusiku bisa. Nomor kedua bayangkan lantaran indung timimiti ngandung ngalahirkan ngurus nyusuan dan lain sebagainya datang ka onggong-onggong dan lain sebagainya tetap deh nak ke anak baik deh ka mana ge moal anak deh ka mana ge kela besi anak aro anak we anak maka instruksi ti Gusti Allah wa bil walidaini ihsan sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsanan kalawan hade nu nyaat ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridallah fi ridal walidain ridho Allah terletak pada ridho indung bapa ridho Allah ridho indung bapak ridho Allah mau ridho Allah fi ridhol walidain masya Allah. Dua nomor ketilu wala taqtulu auladakum min imlaq kalakuan nomor kahiji baheula ku parmekah teh musyrik nu mantak cek Gusti Allah ala tusyriku bihi syai'a. Nomor kedua kaindung bapak teh sogol urang Arab mah nu mantak diinstruksikeun ku Gusti Allah wa bil walidaini ihsana. Nomor katilu kalakuan urang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kukumaha ge tetep bae kunyana dibungkus sirup-hirup dikubur. Atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunia teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah nu mantak instruksi ti Gusti Allah wahai urang Arab cek Gusti Allah macam begeun wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun besi pakir kulantaran di dieu teh aya min ajli imlakin besi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun besi pakir sarua bae membunuh ngaranna atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan emang kurang gitu lah can mapan ya besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta. Nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh cukup 2 emang kurang bayangkan coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya kan orang lah iya imah gecan boga ya motor gen kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mau besi susah lah ka dituna tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir azlu dilarang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah. Kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elatna min imlaq besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum. Emang na urusan rizki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun ka para kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun fakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazdu dicabut henteu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna nahnu narzuqukum kaulan wa agung anu ngarizkian naranjeun kabeh wa iyyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian urang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah
Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian. Wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji. Eselon 1 sakian, eselon 2 kasia, eselon 3 sakian, eselon 7 sakian. Emang aya ge diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan 1 sekian, 2 sekian, 3 sekian. Eta keputusan. Tah geus. Kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati. Padahal bupati ge menangieun Allah, paeh saruanya lagi. Tapi kurang percayaan ka itu. Aduh, aing mah dieu beusi teu digaji dek terus bebe digawe pokona beusi teu digaji. Rempan. Aing teu asup di ngaguruan, wah asal dipecat aing mah ke gaji eueuh. Aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing. Sugan boga kasieun henteu. Teu salat atuh biasa-biasa bae, tenang-tenang bae. Kalem-kalem bae. Teu puasa tenang-tenang bae. Tapi ku Allah dirizkian bae. Tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah. Nu mantak ipis jasa iman. Entek terus aya pendidikan tasawuf. Maksudnya supaya keyakinan ke Allah mantep. Dididiklah supaya bergeser keyakinan ke Allah, setik supaya pol ka Gusti Allah. Engkena boga pol ka Gusti di berbagai bab, ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah. Mantak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah, ti eueuh ka aya nang Allah. Kuari aya diurus ku Allah. Rizki teh ya geus ditulis memeh urang lahir. Geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur, nu ka batur moal bisa ku urang. Andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa. Nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa. Nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa. Nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae. Tah supaya keyakinan kos kitu abe mantap ibadah ka Gusti Allah. Iyalah tasawuf ngaranna. Mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah. Geus aing mah dagang moal, tani moal. Deka Allah bae. Ayat teu masalah. Ai sesuai mah jeung kelas teu masalah. Ngan ai teu sesuai jeung kelas ulah. Cek pamajikanana ka. Pan teu ka warung, lah ka Allah bae pasrah. Ngojek atuh ka. Tah ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah. Pasrah we ka Allah. Capoe dua poe. Ka, ieu urang teu dahar geus kumaha Allah bae. Kieu bae tuh ka ai geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bang. Emang kudu atuh aing butuh pan kasia. Tuh aing dibutuhkeun cek nyana. Ai di paraban teu. Eta ai paraban urusan Allah. Ai butuh urusan aing. Aing puyeng cek nyana ieu kakak. Eta kudu ngaji. Deuk nasawuf deuk norekat kudu ngaji. Lamun teu ngaji cilaka. Saya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan. Nah, urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam. Ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul auliangan memehna nyana zuhud. Geus jadi raja zuhud. Kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi. Waalaikumsalam. Maneh datang ke mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi. Cek Abu Yazid kieu kulama zuhud teh. Coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia. Bagus. Aya bae di dahar eueuh bae sobar. Eta kitu kula mah. Sakitu.
cek marupil kurgi anjing ku lagi kos kitu amok cek Abu Yazid anjing kos kitu di negara kulama aya bae di dahar eueuh bae nya sabar paling ngelel we tah anjing kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikin kebatur di mana eueuh sabar atuh pae cekeun ada kos berarti can kuat maneh tah jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Marupil Qurhi eleh luhur dina zuhud ku Marupil Qurhi lantaran cek Marupil Qurhi zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sasana bikin ulah datang ka diendekeun di imah eueuh sabar dek sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami pohar taat kula ka anjeun ngaguru nu mantap tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Marupil Qurhi mah misah Junaidil Babadi Sisri Sikti ngahiji di dinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia masyaallah aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung mah 2 poe di 3 poe geus mulai rada kaluar kesang tis 4 poe geus leuleus geus kicep 5 poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancen cak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cak Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud yang aya nu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu geus aya nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku malu kaengge dibere langsung bae ku Gusti cek mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk geus ngadoa kadalapan teh can aya keneh mantan telat amat sakeuna kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk panten kan ka Gusti mah pandap nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah pae tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilhamna ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh ka luhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasap berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanaga cek itu kuatnya saya kulantaran tulisan ada di kota ya nyana ngorandang ke kota ngorandang ke kota datang oge ka kota juk di kota dia bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas gegeran diinum di dahar seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek ngadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ih make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resep nama hayang langsung ti Gusti gedebug kitu tah mun roti-roti blug ka handap emang pikiran urang ge kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah gimana encan wajar jadi wali aing ku ari mah ulah wa kazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren tangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu tah ulah waka
kulawa ka khalwa ka gunung ka leuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Buya Yazid al-Bistami Syekh Ma'rufil Qurhi. Jadi ngaguru deui tak teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa. Nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi ke kilitrikan mah kilitrikan mah tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa. Boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok. Tinggal urang mah naleungkeun ye sia geus di bibir aing tah kan. Urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak tek tuh. Eta mah percis teh mah ongkos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulah motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal mereka jadi kuku make kajenting nyana di Trisakti di UGM misalnya kuliah mana selain kuliah deh kuliah lah pokoknya di mana tuh di IAIN misalnya terus moal bisa lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah yang praktek lah kudu di pondok pesantren jurusan ilmu kawalian sakola tetap kudu mondok tidak bisa nyana guru kaditu kaki Ma'rufil Qurhi barang datang cek Syekh Ma'rufil Qurhi ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing nanaon encen ge ngaguru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres kan bisa kanyawan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh sakit luhur amat sih mau parai urusan ada jeung Gusti Allah amoh murikak bulunya lagi murikak bulu tapi tetap jangan percaya cakena mainnya Allah ngobrol jeung nyana orang lah menyeritakan kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan apa gitu jangan percaya coba aing dek mempercayakeun kos supaya aing yakin nyana di luar gegerentesan beta kos gitu tah cek sama doger teh percaya ka aing murid berangkat ayo ndek ka mana ngayakinkeun sia teh yakin ka aing kan kan kanyawan wah beuki sieun wae ayo ndek ka mana ayo tuturkeun sok loba omong ulah mata tanya ayo aing boga babaturan datang ka imah babaturan wow sono biasa adu tangkep lah atuh kadatanganku Ki Ma'rufil Qurhi pohar jasa cari terus dibagiakeun cai kopi dan lain sebagainya ke ulah ka mana dahar akhirnya bener sate dahar lah ti luar nu boga imah Syekh Ma'rufil Qurhi jeung murid anyar zuhud bantat teh dah cek Syekh Ma'rufil Qurhi dah ka muridna kan lamun can izin ti guru moal dahar begitu Syekh Ma'rufil Qurhi ngadahar sate hiji ngahanem lagi didelegeun ku duaan pan teu didaharnya ngan hiji doang dikuyah-kunyah ku Syekh Ma'rufil Qurhi endah dikadoakeun ya sekolah pada pamit baik sholat dahar belum pamit geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate
teu beres ya kajian kuku bahagia sebab Syekh Marufil Qurhi mah lamun beres mah sok dahar bae. Coba urang tes datanglah ke tukang sate. Waalaikumsalam. Ieu sate kan geus dibayar. Masalah sakieu teh. Mbena nang ti mana? Menang meuli. Nu bener ya. Bener dah meuli. Nu bener ya. Ulah mah lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan endek dicek. Ieu embe naon nu sabenerna? Pan bisa marah gitu. Kula kadatangan guru kula Syekh Marufil Qurhi kemudian dahar. Aju eta satena kunyana diicip-icip jadi balang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah. Masyaallah. Hampura cenah kula can tukang sate. Emang kurang gitu. Embe pae ku kula di sate. Cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah. Guru urang embe pae teh embe nun teu dipencit di sate ku kanyahoan. Pan urang mah eta mun lamun urang bae terus bae teh urang kadahar bangke kan. Tuh. Atuh pati ya bangsa beungeut-beungeut ku sare teh nyaho apa. Atuh teh nyaho urang biasa bae. Dek bangket teh dek naon pokona mah 15 tusuk. Aduh, atuh mamang teh kunaon kitu ka tukang sate teh hampurang geus pokona mah jadi kulah yang gede untung aya embe pae anyar kanyawan lah geus di sate bae. Guguran datang ka Syekh Marufil. Waalaikumsalam. Dek nyaritakeun embe pae nya. Pan geus jahudi bae. Tah cacak muridna teh, cak muridna. Mama, geus kula yakin ka mama. Yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa deuk ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah. Maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha? Aya atuh mah aing mah ngobrol terus jeung Allah. Oyang cenah ieu. Kos gitulah kutubul aulia. Lumantar geus hese jaritakeun ada. Nyana komunikasi terus bae jeung Allah. Mun nginum sangat tadi dibejaan ku Allah bedahar, dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya. Mentak sok aya ngaweuleng wedek dahar ge kieu bae. Ge beusi di lembur urang anu ngaweuleng kieu tah. Bawa ka grogol eta. Edan anyar eta. Ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jas. Nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh. Mantap mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren. Teu bisa tuh basantren. Cenah basantren modern, teu bisa. Basantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah, jangan ramekeun negara, urusan politik, da jurusan-jurusanana urusan agama. Ngan endek ngajurus ka derajat mah salapi, teu bisa di modern. Lain ulah modern teh ngan sebatas beung. Naon bedana jeung SMA? Jeung SMA jeung asad dan bedana. Sarua tah mah. Ngan beda ngaran dong sanawiyah. Eta doang bedana sagit sarua. Jang derajat mah tetep nyantren. Ieu beusi sing hade di lembur-lembur urang. Aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas antrenna di mana heula sabaraha taun mas antrenna. Sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter. Moal anti jasa. Hiji alla tusyriku bihi syai'a. 2 wa bil walidaini ihsana. 3 wala taqtulu auladakum min imlaq. Yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyakum. 4 wala taqrabul fawahisha. Ulah sok gadeukeutan bangsa fawahis kabair zina deket bae ulah komo zina. Nginayahan kana cacak-cacak deket ulah tu komo zinahna. Kitu keneh pemabokan, kitu keneh perjudian. Mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar. Ari karena Allah mah pasti besin. Pan aya nu kieu ye, jelema teh anu kieu. Aya anu wani nonton orkes teater. Lamun eueuh sasaha. Lamun aya sasaha mampu. Aya nu kos kitu. Anu wani aya saha eueuh saha wani bae. Waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka tah jelas. Ieu mah dideuleuheulakeun nya kae anu awet teh nya anu awet. Oh, aya moal yang mana? Emang bener loban wau ih. Lamun aing na di ditu mah di Pandeglang anu wau aing daek nonton orkes. Aya di dieu mah mun pan aing dipikir di ustad-ustad ku batur ih.
usah aing teh kiai mah aku nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokokna mah ya Allah tah eta teh kos kitu naraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia tuh gitu kan nonton TV teh aya di loba jelema embung mun kieu bae haram giliran di kamar kieu bae seorang tenang sorangan bae di kamar blontek kiai tolol jadi ayu mazoharo mah bener bisa dijaga wa ma batonna nu henteu itu dari dulu loba jelema mah mun ka HP ge haram jelema bae eta loba teh kiai nu kos kitu loba kiai loba bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan emang geus ngajebur sama teh salah emang kiai aya dinu loba jelema aya murid embung tapi sorangan bau tak eta henteu wa baton mazohar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah bakos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah nuleukeun nuleukeun gharib Allah mah sugan aya nundutan wala takhuduhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan aja kurang di bos mah bisa Pak bos keur nundutannya gelap bae tuh guru keur nuleukeun nya ayo ngarokok bae ngaji los teu masalah teu kadeuleuh cek cenah teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos nah itu mah teu ikhlas kalima wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek ngabunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekal bunuh kumaha kahayangnya bae ngaganggu ka nyana bolong nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ye nu libadu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek ngabunuh awak-awakan allati haramallah nuku Allah diharamkeun illa billah kecuali hak mangga model kumaha bunuh deui qoat garana atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bunuh mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh mana deui rajmil muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson aya ge bunuh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmat ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal kuari zina jeung nu sejen tah eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah tah manu kos kitu nya nainu limadzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu lima tadi nunggus diceritakeun wasakum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusiku bihi syai'a nomor kadua wa bil walidaini ihsana nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq nomor kaopat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kalima wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq nah ieulah nu kudu diperhatikeun bener-bener lantaran ieu nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum-kaum kufar la'allakum taqilun coba berpikir nu lima jelas nu opat ieu mah nu make perjalanan khofi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam.